Iya tak dua sanajan tadi onan dan mabok dah ayah mabok matinya sarong naon ke ngayakeun dangdut mah aya mabok mah dikalah butak mabok aya dia bujang masuk mabok ayah bujangan sok mabok di dia ayah cekek ibu lembak ibu masih di penjara dicekek ngomongin naon teh ini nama dia mah sami di kamar di Jawa Barat dengan itu. Orang kan sendiri berselama di luar ibu, lamun ibu ayah masuk ke surga teh kudu dipikadidol ku suamina. Nah, cenah. Jadi itu tengah jawab ibu, nah, cenah gitu. Kalau kepengurusan DKM Masjid Cirandekan anu sami kusir kirim hormat bapak-bapak anu make kopiah ibu-ibu anu make kudungan ayeuna nama anu sami mudah-mudahan insyaallah subhanahu wa taala dimuliakeun amin ya rabbal alamin. Bu Imam Ghazali ngadawuh kitab Nabi ayat mana sebenarnya kita baca di tiap Nabi ulun dan orang lihat dirinya. Ibu sering pas ngerti lagi kalau kitab itu pokoknya gitu lah. Jadi ayat 4 golongan jalma sama Imam Ghazali anu hiji rajulun yadri wa yadri annahu yadri maksudna adri yadri emang adri kalau di Cipore emang adri rajulun rajulun yadri wa yadri annahu yadri muka hiji muka dua rajulun yadri wa la yadri annahu yadri liar kayak gitu anu katilu rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri anu kaopat rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri katalan ke 100.000 nu katalan enak keneh so ampun di dirusak itu ya baik Allah Hadri weh bukan nama Hadri ya tentunya. Jadi lewat golongan jelma tahuan kira-kira asup di mana anu kahiji tadri ya tentunya tadi anu kahiji rajulun yadri wa yadri annahu yadri jalma teh nyaho pinter kan ilmu agama jeung nyaho manehna teh pinter kan ilmu agama tapi jalma teh nyaho pinter jeung nyaho yen manehna teh jeung ngarti saha eta bahwa alimun eta jalma alim ajengan kiai ustad kumaha menurang papange jeung jalma nu kitu tuturkeun hiji eta anu kahiji teh kudu dituturkeun masuk dituturkeun ustad ade nyadat selain dituturkeun nyadapna ibadahna ilmuna urang melakukan sami-sami badinya namun ditutur ulama kamu ke tempat nyadat si ibu nyadatkan kalau tuturkan zaman itu dina ibadahna, dina sholatna, tapi ulah nuturkan mungkul. Jadi itu mah gitu. Ibu terang yang nunggu mana? Kaluhur. Nuarana kaluhur sok nggak baik. Nuarana kaluhur ulah ngalungkan nunjuk nunggu mah. Aman nurutna. Dia kene di ditu kayak di ditu. Ajengan kadang-kadang ngaji barudakna berolah diantarkan ke ini bapana di ditu dari dia minimal titipkan ke ajengan ya kewajiban nguruk ngaji kewajiban ngapatahan teh kewajiban minum bapana bubuyutna sekurang cikatama tapi kusabab bubuyutna teh bagusna naon titipkan ke ajengan ada yang pura gak
dititipkan keajengan ade tah pangurutkeun ngajina budak kuring, pangapatahankeun akhlakna budak kuring, sina pinter, osok aya begitu. Osok mau amplop. Jadi sangat cikan osokna. Walau banget para kami minimal os itu udah lain begitu. Hari misalkan dipripatkan bahasa Inggris 250.000 ayat berbaring nak guru majalah rese di ditu dan di dia bayaran 6.000 ditaikkan dia 7.000 mulut tukruk ini makanya di ditu dan di dia mau lakati beda saya dengan di ditu dia hebat manulak itu kajengan saat ajengan dan tadi tuturkeun tuturusna alam dunia teh ayeuna teh ajengan pakmu bumina alam dunia saya nanti ajengan yang ajengan teuing bogaan teuing beas nanti rasa dipalere teuing bogaan teuing nanti budakna beuki jajan teuing diperhatikan teuing nanti di ditu aya di dieu ada teh yang kekenal dieu ampun para lumrah dia cerita man kalau lobaan rek itu kalau lobaan ulah itu pade ajengan Cembingan ajengan Ustaz, boba untuk kisah etik, kisah etik buat lepas mesti hasil. Dibikin ajengan bukan baik itu deh. Jadi pada tarangnya desain. Terkudu mau angkut kita mau jalan sing kuring, mau beas, kepaton. Begitu mudah teh. Kopi mah 2 black. Ududna Samsul 5 tahunan lah. Semangat ngejar ngaji lagi. Babari pintar lagi bakal berkah. Nakungan senang ustaz ya ustaz. Mengadaan tenaga kuring masalah jeung ajengan adat terima tuboga bukan bae doakeun ajengan sing tambi rezekina amin. Sing tambi ilmuna amin. Sing tambi jab-jab nyadapna amin. Amin gitu. Muka hiji kata jelma alim tuturkeun. Muka 2 muka ditea. Rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Jalmaan pinter ngajina, pinter ilmuna tapi teu nyahoeun bahwa mana teh pinter ngaji. Mungkin teh disebut teh nyumput guni di saang. Aya di dieu mah aya cenah. Jelema teh pinter, agama pinter tapi ilmu disebut ajengan. Ilmu ngajar ngaji. Eta saha? Eta teh diibaratkeun jalma anu keur sare ngudangkeun kudu nyaho. Buang kudu nyaho tapi teu nyaho dan geus nyaho urang kata pinter. Sok alah hari tengah, sanajan tukang arif, sanajan tukang ngomong. Hari eta jalma pinter mah ngudangkeun hari kebarengan mula nagara mula agama Islam supaya agama Islam dicirargan teh halus. Tah itu udangkeun lamun jalma nyaho tapi teu nyahoeun yen mana teh jelema pinter udangkeun ku urang ajengan eta mikir aja ndak mau jenengan teh bapak teh pinter kan agama sok ngurut ngaji barudak henteu budak urang ya teu budak batur atau budak batur budak urang eta anu katilu ieu nu rada mending mah manjarang rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Apa tuh? Siapa tuh hiji mah? Nu tadi teh Arabna. Anu katilu golongan jalma teh jalma ulang lebih ke barunya. Jalma awam. Tapi manehna teh ngarumasakeun nyaho yang manehna teh jalma bodoh. Tah eta patahaneun. La yadri wa yadri annahu la yadri. Tuliskan. Jika ditanya diberi duit, insya Allah, kina. Eta jalma bodoh tapi ngarumasakeun bodoh, bu. Model ibu-ibu deui lah. Ibu-ibu sok aya nu ngarasakeun ka dieu. Kena aparat misalkan merasa pintar, kena ajengan merasa pintar, kena benar merasa pintar, ayah di dia ayah,
Amin, mudah-mudahan beraya. Nanti si ayah zaman itu teh panggodona naon sabda buku bodoh disebut yang juru pintar. Kamu halusun tadi jalma bodoh rumah sahnya ho kana teh bodoh nanyakeun. Yang itu ka para kudu di paut urang, diketok urang hayu wang ngaji, hayu wang ka pamajian, hayu wang ka majelis taklim. Kalau itu bisi nyamun ganjaran majelis taklim, guru kerjaan, dia ibu-ibu suka masjid. Saudara minggu sekali, seminggu sekali bapak-bapak ke masjid. Aslinya, dengan sumbing Pak Jokowi ada diwakilkan Pak Kepala Dusun. Ini ada yang Kepala Dusun. Gak wajib batu pemerintah mah ngajak kalau kebaikan teh ngajak sholat, ngajak ngaji teh kewajiban pemerintah, kewajiban RT, kewajiban RW, kewajiban kepala dusun, kade. Jangan kedua. Kewajiban pemerintah ngajak ke masjid jeung ngajak sholat. Kali mau tanya kewajiban ajengan ngajak mabuk. Ajengan merenya kumaha carana sholat, kumaha carana ngaji, kumaha carana ka majelis taklim, kumaha ganjarana eta kewajiban ajengan. Kewajiban aparat pemerintah mah ngajak sholat ke masjid, osok aing ka masjid di dieu paulat. Osok alhamdulillah, kalau osok ka masjid. RT. Oh ibu RT di mana? Atau cara Jumat atau ada nama lain? Tapi masuk ke pengajian mah. Alhamdulillah. Lamun kurang siramegan, kurang neglasar umumna, tersolat, numpang heula ditanya ku malaikat jaga teh saha? Kepala desa. Aslina nah senajangan air ajengan begini hutang kuring ya pemerintah masuk ngajak ke masyarakat menubar kepala desa buka ada bakal ditanya ibu-ibu yang seranigan tersalah saat ditanya kepala desa cek kepala desa teh weh pak kepala dusun Allah wayana urang Cirandegan kita sholat ke masjid urang baru kita sholat ke masjid lubar kewajiban kepala desa dan kepala dusun. Tinggal RT menyusahna. Bu RT, ayo ulah ngabagikeun bari ngabagikeun beas, beas namanya ngabagikeun PKH teh sok ajakan kana ka masjid pinuhan, di dieu subuh lobaan. Salat subuh lobaan di dieu. Duaan jubihan geus. Muadang eta, muat eta. Itu dua milihan. Atuh cenah berulang ngajak ke masyarakat. Ku kepala desa ngagetara ka masjid, kepala dusun ngagetara ka masjid, RT ngagetara ka masjid. Nek kumaha? Keun eta mah urusan Allah jeung pamarentah. Anu penting masuk ke urang, da urang boga ajengan. Umur yang ada solehah, soleh kepala dusunan insya Allah mudah-mudahan pengajian sok datang, majelis taklim sok datang, puasa osok, dangdutan osok, kembali di dalam itu, gaul kenalan lah. Tak itu urang mah kudu jadi jalma nu masa bodoh, ulah sok pinter, ulah sok nyaho. Anu teh nyaho tanyakeun kamu nyaho. Ibu-ibu asok yakin minggu sekali tadi ya? Asok yakin? Ada kita sholawatan. Tulikan ya sholawatan ibadahnya. Kurang sholawatan heula, nek nulikan sholawat. Ibu kade. Tulikan saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa da'il
Ustaz. Itu samping wakil Bapak Jokowi di beda. Sudah kita ke masjid. Itu mah. Tapi kita sholawatnya bisa. Coba bapak-bapakan. Tesnya bapak-bapak suka masjid tidak? Tara. Bapak-bapak kan jawabnya bapak-bapak suka masjid tidak? Tara. Coba pada KM siap nyawa tes salawat nang ke masjid, semua aku ke masjid. Tulikan salawat pribados ibu-ibu tadi itu bisaeun, bapak-bapak pilaku itu bisaeun di. Dengan salawatan niatan. Siapa bapak-bapak siap? Ya salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika. Eta bapak-bapak bisa. Bakal pintar begitu aslinya wani dileungkeun sok. Ya sini adalah ya ibu sok ngecek ya tara. Ulama mungkin mah ibu lebih bagus lebih steril nah cair sok. Kan gitu mah cair murah dan murni itu mahal. Ibu malu. Anu kaopat. Iya melalui parabu. Rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Babari mah la yadri kabeh. Jelema eta teh teu nyahoeun bahwa mana teh bodoh, jeung teu nyahoeun kana kabodohanna. Nu tadi teh belum masuk pintar. Ningali teu kaop ningali batur mundur saltik gedepkeun. Ngomongkeun batur reboki diomongkeun mung. Ibu-ibu di dia sok ngomongkeun batur. Ada jujur. Bolaka kata Bu ngomong batur teh. Kedap-kedap seni dia ngomongkeun batur. Untuk ngomongkeun batur talah bisa Bu. Singkring bakal nyebutkeun jempol ka ibu. Lamun aya nu ngomongkeun batur ibu kita ngomong kieu ya. Tuh, ulah ngomongkeun batur doraka. Aya nu wani kitu ganjaranna gede. Nan pasti disebutkeun panabut teuing atuh paling aya kitu. Nangkeun bae Bu. Ibu-ibu ngomongkeun batur osok. Lanjut, ngamutan osok. Mabolototan salaki osok. Deleta. Masjid osok. Keun bae Bu. Ngahutang ke bebeja ka salaki panci, ke bebeja ka salaki doraka keun bae anggar lanjutkeun. Eta kumaha ibu ngagoraka. Ngomongkeun batur lanjut, doraka anggar ka masjid lanjut daripada ayo we ngomongkeun batur ka masjid kala. Sok aya kadang-kadang ngomong kitu di ditu lain di dieu. Ani naon janji ka masjid kita anu rek kalakuan kitu juga jahiliyah. Dan daripada manehna kalakuan juga jahiliyah ka masjid kana. Asa mending keneh ka masjid hayo. Ngomongkeun batur. Keureun. Lain ayo. Ngeureuyeuh. Ibu-ibu masuk ka masjid, ka salaki sok nyarekan. Ngomong nyarekan atau tarik teh nyarekan mah. Ngaborototan mah. Manyun masuk ka salaki. Kalau ingin merasa panjang. Karena lagi sini dia mah. Keluar kata Bu,
ngomong sakur kepikan katilu poe mamajunan salaki wah ripur di neraka aya hiji carita bu sebenarnya bukan yang sama di mana nanyakan curhat Ustaz itu pada simpulan cenah isu-isu nek gawe manun monong cenah bikin kunaon nek gawe teh datang di gawe monong nek sare monong kumaha sare teh Ustaz coba ningali urang pengajian balik mah ada teh monong di tuna Nah, ajaran mas ramata sama menyarekan. Bu, kanjeng Rasul yutus kalam dunia ieu teh hiji basyiron, nadiron, peringatan, kaya teh ibarat peringatan. Kan aya pangbubunga, aya peringatan, itu peringatan we pangbubunga mah kajengan dia, kajengan ade. Man ibu-ibu mun aya ajengan nyindiran. Sing kasiniran. Ina sorry. Lamun urang aya ajengan nyindiran wae mun sing kuring RT ka jumahan, kembal pun kasiniran. Man urang beli. Apa mau beli kumaha? Wala beli mah kali ujung itu ijig-ijig dengan jelema mengko jalan kemotong. Beli. Boga acara di mana kedatang beli ulah kitu. Dar ka keur beli ajengan diomongkeun. Keur ngomongkeun ka ajengan di. Nah. Lamun aya nu bebedakan selama ibu-ibu lamun batu dolaka, ibu-ibu keluar make kunjungan dolaka sama dolakana salakina sing kasiniran gitu teh Bu. Manulah beli kudu jadi eling. Kudu jadi eling. Geuningan eueuh. Ulang kalau keluar di imah karena kudungan doraka saha salaki kamu dengarek salakina sarua jeung nyunjungkeun salaki kana neraka ibu-ibu teu make kudungan komo nu ibu-ibu genit na SMS-an jeung bahasa kitu ya di dia ya imah lagi main aku ulah bu kade ibu-ibu misalkan boga pengaji boga salaki mengeluarkan salaki batu dihitung ka serai wah udara kawin ngumpul ulah yang murah melihat kudu mana anu di atau bu ayeuna mah aya dengan partai tak kudu anu kitu mun mah ketutupan daripada ibu asupan neraka coba kumaha Dadolaka anak tenaga kuduman kalati mangga tingali kueun murid madolaka. Bapak Luis. Bukan rumah hati kabeli, murah dipake dolaka ya anak. Dicirian, pakai kerudung murah mah. Ulah sambil jumlah gitu buka dulu. Nang sababna Bu. Tos 75% sana kang sinaraka teh ibu buat tidinya saudara kata tinu kabuka orat henteu ngarasa dosa maksudnya imin dari makanin sing buka ibu gitu buah orang terloba melakukan dosa tapi teu ngarasa dosa dulu tinggal di batur henteu ngarasa dosa kamu urang bener teu wah ada dosa tapi teu ngarasa dosa gede. Ulah budak parawan, kucuk-kucuk keluar di imah katingali ku batur geus dewasa budak teu make kuduman dolaka saha? Indung bapana nu ngagebruskeun indung bapana kana neraka teh bisa we anakna nu teu dididikeun agama. Di dia aya masantren. Di dia aya budak masantren teh. Ya. Aya alhamdulillah.
Aslina wani diriungkeun. Wani alhamdulillah aya nu masantren mah. Naon sababna? Nu masantren teh Bu sabenerna nu nyalametkeun urang. Naon nyalametkeun urang mah? Kan urang diajar kadinya ku peureun urang ku masantren diajar atuh. Anak urang titipkeun, kade anak urang sing bener ngadidikna. Naon sababna? Ulah aya kecap anak urang ka anak urang deui, ulah aya kecap ieu peperiheun atuh mah. Ibu-ibu ka anak urang kan kitu ayeuna. Peperiheun atuh mah kudu bisa menunjang jigu jam ngaji. Urang ka anak urang. Anak urang ka anak urang itu kudu kieu. Tingali dewek ngaji mah. Eta anak urang ka hiji urang berarti. Berarti urang kudu pinter. Urang masuk salah wae lagi dikit. Di dia aya budak sosok hujanan. Sok dicarek. Sok dicita. Asli dicarek. Nanti ditumai lu kieu nyarek kata. Hujan. Sok hujanan, negering. Aya gitu. Sok aya. Sok hujanan, sok cenah. Negering nyarek hakikat nama meureun. Kudu salah, waktu gering na kita budak. Kesimpulanna, hiji urang kudu nuturkeun ajengan, hormati ajengan, hormati ulama, hormati kiai, hargai kiai, hargai ulama. Mahal ilmu Bu, jauh. Nu kadua, lamun aya jalma nyumputkeun ilmuna ugangkeun urang. Anu katilu, urang sing ngarasa bodoh. Sing lumasa bodoh, lamun urang geus lumasa pinter, bakal nganggap bodoh ka batur. Urang masalah ilmu mah kudu ningali ka ajengan, ulah ningali ka sahanapeun. Ningali ka sahanapeun kumaha? Untung urang bisa aya kursi isi itu mah bisa aya kursi acan. Ulah kitu. Urang bisa aya kursi, batur mah geus bisa maca Quran. Batur mah bisa maca Quran. Batur itu mah geus bisa matalar sajud, tak kudu leuwih luhur. Anu kaopat, lamun urang patami jalma nu bodoh, henteu ngarasa bodoh, tinggalkeun. Lamun ibu-ibu boga budak tukang mabok, hese dicaekna teh meureun cekek ke anak ibu. Kalau kejo. Misalnya atuh pemototan di biasa. Lamun boga budak mulai kitu, elingan buru-buru daripada diantep ngilu dosa urang. Ulah dicekek mah. Maksud sing kuring teh cekek kelakuan gorengna, cekek bangelna, cekek kamabokana. Lamun ibu-ibu aya kana nusuk pucak-pucuk sasal ke batur cekek. Banyak gara-gara. Lebih nggotot. Lamun aya ibu-ibu, dah manjukkeun ka batur direntengkeun masuk. Manjuk tapi dipopokeun gitu. Aya nu laki nangangan mun boga utangna aya di dieu. Alhamdulillah di dieu anu kata wakatnya mau. Sakitu panginten Bu, maca praksim kuring kade urang kudu asup ka nomor 3 ku hikmah dari muldan sing resep ka masjid. Lamun jalma nu deukeut ka masjid tara nincak masjid, hati-hati yang masjid bukan ngalakna perlu deukeutkeun imahna pek tah. Aya di dieu deukeut ka masjid tara ka masjid. Iya. Eta ka masjid jeung aya. Saya tahu belajar ke masjid aya alasan. Ya deukeut ka masjid teh kira tara ka masjid. Aduh. Gara-gara teh atel musim geuring ge. Lamun aya masjid urang jelema deket ka masjid karang masjid hati-hati bakal dibelakang tu masjid nauzubillah min dzalik. Desi aya anu deket ka masjid karang maturan ajengan cenah kasih tatah. Cenah ngopi di ditu. Dibere rokok cenah dibere kopi. Bu, nah atas deh. Naon nu atas? Yadri. Bari ngapunten ka simring. Bari ngapunten. Bari ra. Salah
Lamun aya nu ngarioskeun bade ngapunten ka simkuring dihapunten pisan. Gitu. Lamun aya nu assalamualaikum ka imam dijawab. Dijawab. Harus ngasih Pak Imam assalamualaikum. Kalau gua sasare di imam. Udah assalamualaikum. Bapakna assalamualaikum Pak Imam. Tara-tara datang di dapur ibu Pak. Si bedul berusaha. Ulah sampai dengan itu jawab Waalaikumsalam. Lamun aya nu assalamualaikum jawab kurang lewihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadinya cukup maka tadi sing kuring nyebutkeun assalamualaikum jawab lewihan. Lamun aya nu ngucapkeun assalamualaikum warahmatullahi jawabna Bentar itu dokter Barisa. Lamun aya nu